Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dina warta dinten ayeuna, abdi bade ngabahas ngeunaan kasus bullying anu masih jadi masalah ageng di lingkungan sekolah. Abi Indra anu bakal ngamandu leuwih lanjut ngeunaan warta ieu. Wargi sadayana, perantos kejadian kasus bullying di salah sahiji sekolah di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Leuwih tepatna di Semanjaya. Ieu kejadian lumangsung 11 Februari 2025, enjing-enjing jam 8. Kumaha awalna perundungan anu ku anjeun dialami? Awalnya mah kayaknya ngan saukur bercanda tapi lila-lila jadi nyeri. Babaturan suka moyok cara abdi nyarios dan sakapeung ada yang suka nyurung abdi. Sabaraha lami kejadian eta ka anjeun? Hampir setahun utamanya waktu kelas 2 SMA. Tapi sekarang mah sudah rada anggeus saatos abdi lapor ka guru. Naha anjeun kantos nyobian ngobrol sareng nu ngabully eta? Henteu abdi kaburu sieun lamun nyarios ka manehna malah dibuat bahan lelucon deui. Kumaha carana anjeun nyanghareupan emosi anjeun sanggeus diperlakukeun kitu? Abdi mina ngajedog sorangan tapi abdi oge mencoba ngobrol sareng rerencangan anu dipicanten eta rada ngabantu abdi. Naon saran anjeun pikeun rerencangan sejen anu keur ngalaman perundungan atau bully eta? Jangan cicing sorangan, coba ngobrol ka guru. Kolot atau babaturan anu dipercanten lamun perlu lapor ka pihak sekolah biar aya tindakan. Di mana jeung iraha kejadian eta lumangsung? Nah, biasana mah kejadian teh di kelas keur berhenti pelajaran atawa di luar kelas ke lagi waktu istirahat. Saha wae anu ngalakukeun tindakan bullying eta? Aya sasabaraha urang, tapi biasana jalma anu sok rek ngotelan batur. Kumaha reaksi korban nalika ngalaman bullying? Pertamana mah si korban teh hanaang jiga takut, sakapeung dirinya teh keheul haga hayang ngalawan tapi gak ada kuani. Sabaraha sering kejadian eta lumangsung? Tidak unggal poe, tapi minang kejadian utama mah lamun teu aya guru. Naon pesan anjeun pikeun anu ningali bully? Yeuh nya ulah takut keur ngalawan sabab lamun tidak dicegah bullying teh bakal terus-terusan. Jadina semuanya murid teh kudu silih membantu buat ngajaga lingkungan sekolah yang aman. Sakitu bae warta anu tiasa didugikeun dina dinten ayeuna, mugi hasil aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.